Anaking putra bapak. Anaking putra Ayeuna bapak. hidup. Hidup abdi. Ayeuna hidup. Hidup abdi. Ayeuna hidup. Hidup abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun berada, kali ini saya sedang berada di acara pernikahan ya di Kampung Sunda, Jawa Barat. Dan seperti inilah situasinya. Keadaan ini sedang detik-detik menunggu kedatangan pengantin pria ya dari beda kampung. Kasabara kali na ya teh ngawalian teh. Katilu kali na. Yo. Bunga we. Bunga we nya alhamdulillah ketemu jodohna nya. Mohon gitu. Mudah-mudahan masing lancar we nya sing garede miliknya. Oh, amin. Sakinah mawadah warohmah. Mohon gitu. Kumaha rasana ya bade nikahkeun ieu keketegan atawa bunga atawa kumaha? Ratu Gangen. Oh, ratu gangen. Nya semacam rada reuas nya. Rada soak ngeusan. Rada soak ngeusan. Keun bae lah nu penting mah sing lancar we acarana. Amin. Nu rumah tanggana sing sakinah mawadah warohmah. Amin. Ieu calon panganten. Kumaha ya rasana bade ditikahkeun? Keketegan atawa kumaha? Ketegan salit. Ketegan salit tapi campur bunganya. Mudah-mudahan we sing lancar acarana nya. Sing sakinah mawadah warohmah, rumah tanggana sing ageng milik. Halo. Seperti biasa ya tradisi pernikahan di kampung ya, mengadakan acara nyengut pepetasan ya untuk menyambut kedatangan calon pengantin pria. Biasa membunyikan pepetasan ya. Lawang abadikeun. Jadi acaranya akan dilangsungkan ke acara akad nikah ya sahabat. Jadi ini langsung ke acara akad nikah saja dulu. Melangsungkan akad nikah di masjid ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa min al-hadis. Namun dipayu orang manjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana urang sadayana dina daget ieu dinten Salasa ping 25 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah. Urang sadayana masih dibasihan kegiatan iman sunnah Islam dina radagan nyakseni akad pertikahan sadaya Yusuf kada kaneng Anis. Shalawat wa salam mudah-mudahan dilebasurakeun ka junjungan urang sadayana ka habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka sahabatna, ka tabi-tabi urang sadayana anu masihkeun tumutna ka mantena dugi ka akhir zaman. Hormatin simkuring sadayana keluarga besar ti salon panganten pamegeut, salon panganten istri, wabil khusus kaum karumun, tokoh ulama, pemuka agama, tokoh masyarakat Indonesia, kaum muslimin hadir, ugi ka sadayana warga wali alhamdulillah tiasa nyumpingan di tempat anu berbahagia ini. Alhamdulillah persyaratan pernikahan terus terpenuhi, rukun nikah pernah terpenuhi, ayana salon panganten pamegeut, salon panganten istri, ayana wali. Berikut data-data katampi dari awal sampai akhir. Berdasarkan data katampi tidak ada hal-hal yang seyogianya membatalkan karena ia pernikahan. Namun sadayana simkuring badina Rasulullah sadaki sukada neng Anis teh mahana bade ngangena perhiasan emas. Artos ageuna 3 juta rupiah dibayar kontra. Seperti hidup bersama macam sekali kan neng Anis siapnya? Siap. Usahana kaduan panganten istri dengan neng Anis putrana Bapak Adam. Neng Anis ada 2 perkara anu memang mau bisa diganti kudu jadi anak. Nyata kahiji mulangkeun cisusu nu jadi indung, nu kadua ngagantian kesana nu jadi bapak. Kanya anu jadi indung, kanya anu jadi bapak teh batas pangana. Mun kamari urang teh taat turut kanu jadi indung kanu jadi bapak, kieu mah urang taat turut kanu jadi salaki. Ning Anis mangga hidup nuntut heula diwalian kanu jadi bapak. Ieu figur bapak anjeun anu memang terus ngagedekeun anjeun nepikeun ka gede kieu itu serta itu sadayana oge adalah jasa nu jadi kolot. Mangga Neng Anis nyuntun diwalian anu jadi bapaknya berarti apa? Bapak. Tetep rara jadi bapak hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak abdi nyuhunkeun diwalian. Nikahkeun abdi ka Ayu Sukada. Suka abdi ridho abdi ditikah ku anjeunna mas kawin abdi ku artos 3 juta rupiah dibayar kontan. Anaking putra bapak ayeuna hidup abdi ayeuna hidup ku bapak diwalian ditikahkeun hidup Kajang Yusuf Kada mas kawina ku artos 3 juta rupiah dibayar kontan. Bade diwalian budak teh siap siap sakit ulah jadi robah di abdi A jadi bengkenya dina serja mah ulah robahnya sadasan kana jago pun sunatkeun ka pernikahan dina hari itu seperti satu rega amel desa bocah waktu salat tempat juga. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسول أنجز وعده والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم. Para bisyadana untuk menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kurang sadana selalangin ayat makfir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang andung pangsunga kesalon pangan mudah-mudahan pertikan sedeki sukada kan yang anis pertikan barang tenang nana dijan tetep pertikan anu syakinah Muhammad dan Rohman. Begitu nairan menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mengucapkan istighfar serang 2 kali syahadat sesangat pangankan oge ngiringan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka pandangan di musuh bahwa yang disukada pandangan 2 nana dilebar gitu mengket pagut mudah-mudahan pertikan jalan putrana pagut tahan tina saling dibencangan ditebikan tina balik caket tina rezeki amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadaya kisukada niatan dina mana nu sajero-jerona niat dengan laksanakeun nikah bagi bapak wali niat bade nikahkeun anu janten putra. Kayak sakit dan acarakan ngait kaki Pak Dina Aisyah muka 2 mau dah atau RT bahaya buat di bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Yusuf kada kaula nikahkeun putri teges kaula anu wastana Nyi Anis ka anjeun dimas kawinan ku artos 3 juta rupiah dibayar kontan. Tarima abi nikah kana yang Anis di ku artos 3 juta rupiah dibayar kontan. Dihandai mas kawin. Mas kawinan artos itu 3 juta rupiah. Ulah yang leungit teh. Mas kawinan artos 3 juta rupiah. Mas kawinan artos 3 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Yusuf kada kaula nikahkeun putri teges kaula anu wastana Nyi Anis ka anjeun dimas kawinan ku artos 3 juta rupiah dibayar kontan. Tarima abi nikah kana yang Anis ku dimas kawinan ku artos 3 juta rupiah dibayar tunai. Sah.
Amin ya rabbal alamin. Amin Allah ya. Amin Allah ya rabbal alamin. Amin Allah ya rabbal alamin. Ya rabbana lakal hamd. Amin Allah ya rabbal alamin. Amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah Amin Allah ya rabbal alamin. في العالمين إنك حميد آمين يا الله يا الولي كما الله أكبر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا Amin Allah ya rabbal alamin. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينهما بخير بارك Allah ya rabbal الله alamin. عليك وجمع بينهما بخير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينهما بخير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك Allah ya rabbal إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Sadrek Anis, oke sarwa si ikanyana si kadudeun di salaki oke yang suka doa seperti itu. Bapak kalau sadana bisa-bisa menyaksikan akan pernikahan sadek sukada kadang Anis pernikahan barang karena preferensi oke peratus sesuai dengan aturan agama sareng aturan negara simkuring satu pada berita tidak berurusan agama kacamata sodong gilir nuhun jadi yang buntut dengan segala kehilapan kalpaan kirangan pelayanan simkuring sakituan kami atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satrasna Hiji, dua, tilu. Satu, dua, tiga, 20. Usaha. Satu, dua, tiga. Dua, tilu. Gila,
Dakletik menang ayam. Oh, ya. Abadi tuh nih, abadi tuh. Sing jauh.